Ujang, Nyai. Abah, bah, pan anak munding mah ngaranna teh Eneng. Ari anak sasatuan anu lainna aya ngaranan teu bah? Ya aya atuh Jang. Contohna anak hayam, karena ciak. Oh, mun anak kuda naon bah? Belong ngaranna Mun anak bagong, begu, anak banteng, bangkanang, anak kucing. bilatung, Hehe, bilatung. Anak berit, buncit, hehe, buncit. Mun anak monyet, begog, anak buaya. Kela, poho deui. Bocokok, Heueuh tah eta. anak maung, Aum, hehehe, aung. Anak embe, ceme, anak gogok, kicik, anak gajah, menel, menel, anak sapi, pedet, anak meri, pitik, anak entog, titit, anak japati, piyik, anak lancah, aom, anak kancra, badal, anak bangbung, kuuk, anak putu, balagendir, kuar, lisa, anak reungit, utek-utek, anak lauk, berenyit, anak endol, impun, anak bandeng, nener, anak lele, nanahaon, anak bogo, cingok, anak deleg, boncel, anak belut, kuntit, anak lubang, leungli, anak keyep, bonceret, naon deui nya? Lamun anak kukupu, hileut Jang, nya lamun anak bangkong, buruy, nya mun anak jelema, orok, ngan saha heula jelema na, da boga ngaran jalma mah.
Mun anak Mang Ukri, Unang ngaranna. Mun anak Mang Uca, Udin ngaranna. Lamun anak Abah, nyaeta Ujang jeung Nyai. Hehehe. Dina tutumbuhan ge sarua aya ngaran anakna Jang. Ngan rupana kembang. Contona kembang waluh ngaranna Alewoh. Kembang jeruk, angkruk. Kembang cabe, bolotot. Kembang kadu, Olohok. Jeung loba keneh nu sejenna. Kembang kadu naon tadi teh, Bah? Kembang kadu Olohok. Olohok. Siga si Udin nu sok Olohok mah. Teu meunang kitu, Jang. Ulah ngahina kana dadamelan Gusti. Tuh, jelemana norojol. Din, alus mobilna. Nang nyen sorangan teteh. Ari si Unang mana? Hah? Ditanya teh kalaka Olohok. Tuh bah, si Udin mah danya Olohok wae. Atuh da lieur. Rek ngajawab ieu mobilan atawa rek ngajawab si Unang ka mana? Duanana. Nu mana heula? Bebas lah kumaha Udin. Mobilan ieu dipangnyieunkeun ku si bapa. Lain nyen sorangan atuh. Nu kitu wae kudu dipangnyieunkeun ku bapa maneh. Kela atuh Jang, tong waka nempas. Rek ngajawab heula anu si Unang ka mana? Heueuh pek. Si Unang teh keur dilebak. Neangan sendal capit urut. Keur dijadikeun bajang mobilanana. Ujang mah can nyieun mobilanna ge. Urang mulung pisitan we yu di kebon Abah. Si Unang ke disamper. Hayu. Bah, Ujang bade mulung pisitan heula. Heueuh pek. Kade ulah balangor teuing. Siap. Hayu Din. Hayu. Nang, geus dibanan geuning mobilan teh. Geus. Alusnya mobil uing. Mobil Ujang mana? Hengke, nyieun heula. Ayeuna mah rek mulung pisitan di kebon. Ari ieu mobil rek ditundun di mana? Bawa we. Di kebon urang ulina. Heueuh atuh. Itu samangka meni baradag. Tereh panen papelakan Mang Emet teh nya. Nya, Nang.
Uing mah heran jang. Samangka teh tangkalna pendek, jabang ngarambat. Ari buahna gede. Nah, ari pisitan tangkalna jangkung, buahna segede kieu. Leutik. Pantes nama segede buah samangka baradag. Lain segede kieu. Segede menel. Sagede menel mah gede atuh. Da menel mah anak gajah. Nya kitu. Nya. Oh. Heueuh, tangkal samangka pendek, buahna badag. Tangkal pisitan jangkung, buahna leutik. Teu adil ah. Naon ieu? Pisitan murag. Mangkana tadi ge saur Abah. Tongan aha-aha kana dadamelan Gusti. Kumaha coba mun tangkal pisitan buahna sagede samangka. Meureun bejat tah hulu teh. Nya. Aya naon ieu teh?